Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampura suwun. Danget ieu sim kuring baris ngaguar ngenaan iket Sunda. Iket atawa totopong teka bengharan budaya nu mangrupa tutup sirah pangguhunna di Sunda. Iket asalna tina kecap. Saiket, nu hartina sap engkeutan. Sauyunan dina hiji pakumbuhan. Iket dijieunna tina ken batik atawa ken polos. Gedena sameter pasagi. Sedengkeun tina wangun iket aya dua bagian. Nyaeta iket pasagi jeung juru tilu. Tina dua wangun ieu bisa diguar ajen palsapah hirup. Wangun pasagi nuduhkeun hirup masagi jeung siloka opat kalima pancer kalima diri urang. Pancer di dieu nuduhkeun opat madhab kaler, kidul, wetan, kulon, jeung bahan nu jadi dasar kahirupan, kai, angin, sene, tanah. Lianti eta wangun juru opat ngingetkeun larangan atawa karakter anu teu meunang dilaksanakeun jeung dipibanda ku urang Sunda anu disebut opat paharaman. Nyaeta. Hiji, pundungan. Hartina teu kaopan. Jalma pundungan moal boga sobat. Hirupna moal maju. 2. Babarian. Hartina gampang kasigeng. 3. Kumandear. Hartina luhlah wae. Tanda hengker jiwana jeung putus asa. Teu mampu nyang harepan pasualan. 4. Kukulutus. Hartina beungeut nyang harep ati mungkir. Diharepan siga nunya. Ditukangan ngomongkeun. Nyijing sila bengkok sembah. Digawena puraga tamba kadengda. Kasatia anak kurang. Bisa ngahianat kadunungan atawa kababaturan. Wangun pasagi oge kapanggi dina motif di tengah batik. Wangun motif pasagi ieu mah salawasna teu nuturkeun wangun iketna. Tapi lalawanan atawa diagonal ieu nuduhkeun kapancegan atawa kapengkuhan pamadegan hirup. Teluak leok miyuni pucuk awi. Wangun juru tilu nuduhkeun konsep tritangtu. Hartina tilu panangtu. Nyaeta. Hiji. Sang Prabu mangrupa pamimpin roda pamarentahan eksekutif pamimpin formal. Birokrat. Pamarentah. Nu nyokot kawijakan. Sarta sakabe unsur trias politika. Salaku ratu kudu boga palasipah ngagurat batu. Boga watak kukuh teguh nyaeta taet tur patuh dina ngajalankeun hukum. Tanpa ayana rekayasa. 2. Sang Rama mangrupa golongan masyarakat nu dipikolot minangka wawakil rahayat legislatif kaasup di jerona pamimpin kulawarga jeung masyarakat. Salaku Rama kudu boga palasipah ngagurat lemah. Boga watak nangtukeun nu kudu dipake titincakan. Nyaeta ngawujudkeun kulawarga jeung masyarakat anu ayem tentrem. 3. Sang Resi mangrupa golongan masyarakat anu pancena ngabeurdayakeun hukum agama, dari gama, jeung nagara, yudikatif. Sang Resi dihartikeun jalma nu weruh ku elmu jembar ku pangabisa. Kudu boga palasipah ngagurat kai, boga watak nentrumkeun dina kaadilan. Nyaeta mawa masyarakat dina ngahontal kasugemaan lahir batin. Ken satengah meter disebut satengah iket dibelah secara diagonal, biasa disebut totopong. Motif anu biasa dipake pikeun iket nyaeta sida mukti, manyingnyong, batik kumeli, batik kangkung, katuncar mawur, kawung ece, kalangkang ayakan, semat karuhun, porot eri, giringsing, jeung sajabana. Ken polos anu dipake pikeun iket nyaeta ken bodas anu biasa dipake ku puun di Baduy jero, Banten. Ken biru kolot nu dipake ku urang Baduy luar. Sarta warna coklat salaku lambang kabasajanan nu biasa dipake ku urang Sunda umumna. Ayeuna geus jarang pisan anu make iket iwal di kampung. Di kota ngan saukur dipake dina acara-acara anu tangtu jeung dina pamentasan calung, reok atawa ogel. Dina basa Sunda aya babasan carincing page kancing. Saringset page iket. Iket nyaeta ngaran papakean lalaki dina batik atawa baheula mah wulung atawa bodas warnana pikeun dibudeurkeun kana sirah nutupan buuk. Fungsi iket kabagi jadi sababaraha rupa. Hiji. Fungsi praktis. Di masyarakat. Salian miboga fungsi keur nutup rambut iket oge dipake keur nutupan mastaka. Kitu oge miboga fungsi pakarang pikeun ngajaga diri nalika aya tarajangan ngadadak. Lianti eta fungsina pikeun pakakas atawa parabot pikeun nyimpen jeung mawa banda. 2. Fungsi estetis. Salian pikeun nutupan jeung mayungan bagean mastaka. Iket oge bisa dipake pikeun mereka endahan dina papakean lalaki jeung jadi bagean kalengkeupan papakean anu mantes keur lalaki. 3. Fungsi simbolis. Aya sababaraha jinis rupa iket anu ukur dipake ku jalma tangtu atawa teu samanea. Ilaharna dina hiji kasempetan atawa acara.
Kawas iket anu make ragam hias tritiker budak sunatan. Iket dina motif hias aksara Arab anu dipake ku santri jeung jenis iket lianna anu dipake numutkeun status atawa kapentingan tangtu anu makena. Biasana di lembur adat aya sababaraha rupa iket anu ukur dipake ku sesepuh dina hiji acara adat. Jenis rupa iket, hiji, rupa iket rekaan di hari atawa lembur adat. Rupa iket anu tiba heula nepi kiwari masih dipikawanoh tur dipake ku masyarakat. Ilaharna dipake ku para sepuh. Lolobana rupa iket na nutup palebah luhurna. Dipiboga ku lembur adat atawa wewengkon rumah adat. 2. Rupa iket rekaan kiwari atawa masa kini. Rupa iket menangka motekaran jalma kiwari anu ken kungsi aya tiba helana. Mindeng dipake ku barudak mora. Teu dipimilih ku lembur adat. Wewengkon rumah adat. 3. Iket praktis. Mangrupa-rupa iket menangka motekaran kiwari anu dijieun tina ken segi opat atawa segi 3. Dijieun diluyukeun jeung rupa iket anu aya bo anu bihari. Oge anu kiwari. Ngagunakaun sistem kaputan atawa kecos. Tinggal dipake kawas kopa atawa topi. Dipake ku sepuh jeung budak mora. Rupa iket diwilah-wilah numutkeun kaputanana. Iket praktis kaputan utuh. Iket praktis kaputan misah. Iket praktis kabula kabale. Wangun iket Sunda, hiji, waruga, disebut oge awak iket. Aya kalana kosong, taya modang, juru jeung pager. Namung aya oge anu lengkap, dieusi modang, juru jeung pager. Oge aya kalana dieusian ku motif tangtu mangrupa batik. Biasana sadaya bagean ken pinu ku motif anu gambarna rupa-rupa jinis. Bo simbol jeung kode atawa siloka filosofi kitu deui ku catetan sajarah. 2. Modang, rupa masagi letik di tengah iket. Aya anu diagonal atawa sarupa jeung waruga iket. 3. Juru, juru jero jeung juru luar. Bagean juru anu tepung dina pager atawa modang. Di sababaraha motif iket dibere aksen gambar. Mangrupa logo, simbol atawa wangun anu pamakna anana anu nyirikeun hal tangtu. Bagean ieu ukur di sababaraha iket kuno wungkul. Kiwari dikembangkan di sababaraha desain iket keur organisasi. 4. Pager, sabudeureun sisi ken anu dibere motif tangtu pikeun estetika oge pamaknaan. Rupa-rupa iket, diantarana, hiji, perengkos nangka. Basajan pisan jeung babari dipakena ukur dibelitkeun dina sirah. Biasana dipake ku kolot nalika keur rusuh. Wangunna siga bungkus nangka, di Banten disebut barengkos tapai atawa bungkus peyem. 2. Barang bang semplak. Biasana dipake ku para jawara. Wangunna mirupa barang bang atawa watang daun kalapa garing nu ngamplek. Ken segi 3 disimpan lebah tukang. Sarta bagian luhur namuka nepi ka katembong buuke. 3. Julang ngapak. Dipake ku kolot. Wanda iket anu mirupa jangjang manuk julang nu keur ngapak atawa meben. 4. Orteng. Biasana dipake ku pamuda wangunna iket anu culana nangtung diharap sarta tungtung kaena digulungkeun ka tukang. 5. Talingkup biasana dipake ku aki-aki. Iket anu culana dina tarang sarta niungan panon. Asal kecapna tina lingkup basa kanekes nu hartina nutup. Talingku hartina bisa nutup. 6. Borongsong keong atawa kekeongan. Yang budak mora wangunna mirupa keong. 7. Udeeng pikeun dipake ku kolot biasana dipake nalika acara resmi. 8. Kudange uncar. Dipake ku jawara ngora wangunna culana di tukang. Ngample kahandap tapi tuluy melengkung kaluhur. 8. Bungkus peyem biasana dipake ku tukang macul. 10. Babalian. Dipake ku budak mora. 11. Mama kasaran. Dipake ku para rumaja. 12. Kuda nyicir. Dipake ku budak mora. 13. Iket raja atawa ksatria anu dipake dina sandiwara. 14. Totopong. Pikeun kolot. Anu dianggap leuwih kasar tibatan udeeng. 15. Makuta wangsa. Iket gegeden atawa bangsawan. Sakitu nu tiasa kapedar. Hapunten bilih seueur kalepatan. Tapi sanaos kitu mugia aya mangpaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.